warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji sinarangan syukur Allah Subhanahu wa taala. Kudrat irodat Allah kurang biasa malukuhan ngadongkapan karena masjid An-Nur, madrasah An-Nur. Mudah-mudahan kuangkatna ibu di bumi dugi kadil sing dipasihan rahmat ridho Allah Subhanahu wa taala serta maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Oke, tahila sholawat miwah salam urang curahkeun bae ka panutan urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kabunya dalilna sholawat. Ya Allah, mugi masenitan, mugi nyengitan kuburan Rasul. Ya sabu. Ya Allah, mugi nyengitan, mugi nyengitan kuburan Rasul. Sekali. Ya Allah, mugi nyengitan, mugi nyengitan kuburan Rasul. Sesengitan, sholawat salam. Sesengitan, sholawat salam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sekali. Ya Allah, mugi nyengitan, mugi nyengitan kuburan Rasul.
dina maulidna maki atirillahumma qabrahul karim bi arfin syadiyin min sholatin wa taslim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sallu ala nuril ladzi yarjas sama ya fauzaman ya fauzaman Salla alaihi sallama. Apa itu? Nurul Mustafa, Nurul Mustafa, Nurul Mustafa, Nurul Mustafa, Mala'al Akwan, Mala'al Akwan, Habibi Muhammad, 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 khairil mursalin. Apa? Ibu sadayana kabarkahan bacakan kali ayat Al-Quran sareng sholawat. Mudah-mudahan urang sadayana salmina dibasian rahmat Allah, ridho Allah subhanahu wa ta'ala, sareng mugi basihan syafaat di kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu urang teh ulah dapon muludan we dilaksanakeun, tapi dina maknana jeroan dina muludan urang sepati diterus ya. Aya lebatna eta dina muludan teh contoh-contoh di kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam urang dilakukeun dikerjakeun. Ame urang madep condong reres-reres ibadah ka Gusti Allah. Kaeta muludan teh. Urang berikan tiap nyobaliran geuninnya nu kana sholawatan mah. Osok muludan nya maca sholawat. Tah sing pas sing entreut kana jiwa urang sholawat teh. Maka Kangjeng Rasul teh kudu dihadirkeun urang teh. Lain hadir mungkeuleuk kena sanes hadir jasadiana, tapi hadir dina benak urang teh perilaku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu sadayana anu bangsa-saena amal nyaeta urang bisa dialap manfaat ku jalma-jalma. Kali deui ibu ama anu bangsaena teh urang teh kudu bisa dialap manfaat ku jalmi-jalmi. Naon sababna? Dasadayana anu aya di alam dunia eta teh titipan Gusti Allah. Tak kurang bersyukur dititipan jasadia anu sakieu pas jeung kaayaan, anu sakieu endahna, anu sakieu naon teh cocokna pikeun jalma anu kubeungang di alam dunia. Naon disebut cocok? Karena urang mas saeutik oge teu
aya cedera sok ningali sanes dirinya lamun tabakuran dibrokeun di alam dunia aya cacat aya naon urang mah alhamdulillah pasian buat panangan teras soca asa galin-galin jeung anu sanes mata patut urang teh disyukuri teras geuning tah karena jasad urang ieu teh titipan maka urang kudu bersyukur ka Gusti Allah. Sok syukur mah tong jauh-jauh. Nyukuran urang sadayana jeung disyukuran urang dipasihan roh ku Gusti Allah. Urang sok pernah nyukuran kana roh eta. Can pernah dimimiti urang balik tepikeun ka ayeuna urang can pernah nyukuran kana naon pasihan Gusti ruh teh paling utama sok ibu kersa kieu ayeuna ibu dipasihan samelian ya tong agong ngalamun ibu sadayana dipasihan samelian arek teh pentingna dicabut nyawa ku Gusti Allah daek teu ibu kurang teh istilahna dibere samelian tapi ku Gusti Allah pentingna dicabut nyawa urang teh daek teu mantap anu pang gede-gede na nikmat urang teh geuningan lain duit samelian dipasihan ku Gusti urang pernah can dina gugah bobo we naon doana teh alhamdulillahilladzi ahdana ba'dama amatana wa ilaihi nah anu osok biasa pasti apa karena osok biasa namanya ieu bobo urang teh punya tak kurang perlu nganyaokeun puludan teh anu saroleh mah itu ari-ari tasawuf mah sameme bobo teh urang teh gaduh abdas terus abdas rukul wudu salat taubat sabantos kitu urang teh naon ibu istighfar dunya anu saroleh terus maca sholawat terus maca naon doa naon gini bu sameme bobo teh naon nah bismika Allahumma ahya wa bismika eta teh bu barang enteng tapi urang sok seunna dihilang kare barang enteng tapi kasisiran jalmi eta barang enteng sok dihilang tos kitu teh urang teh dirugahkeun we jam 1:30 atau jam 2 atau 1:30 bugah we urang teh kacai urang naon anu sibu ngomong hungku kasisiran nama geuningan ugah bobo teh 1:30 teu kuat hayang naon diceun tos kitu teh biasa we urang teh nya bebersih geus bebersih teh abdas-abdas acan langsung neruskeun kana naon bobo deui nya bobo deui anu bobo padahal itu lamun kurang apa lamun kurang ingat jadi urang teh titipan Allah urang teh hirup teh kudu kumaha insyaallah
bakal bener-bener bakal naon raras ngahadapkeun diri ka Gusti nyata ibadah ka Gusti langsung abdas bongi teh abdas syukurul wudu terus naon salat tobat terus tahajud jeung sok pikir dalam pikir mare boleh geuningan pikir teh batur mah aing sampai 10.000 geuningannya pikir sok atuh ieu bisa pikir segala pikirnya ingat aing pikir teh ingat ka Gusti Allah ya teh siap ya kadeu lamun ulah ngaku urang teh titipan Allah tah urang teh kudu sungguh-sungguh naon megahna eta titipan ayeuna lamun di keluarga salaki titipan Allah pamajikan titipan Allah akan kumaha bisa ngajadikeun ibadah tah dina keluarga urang bisa kumaha bisa rukun sauyunan jadi wa ibadah ka Gusti sok urang raos lamun istri sami getol ibadah kami pakai pamanggatnya gitu di getol ibadah sieu geuingan misalkan ieu ieu teh setengah dua ieu teh setengah tilu gerak juga sok gerak tepat tahajud aduh di laos teh aya begitu pamangkat ibu aya kalau gitu bohong aya mah sapali nya terus deh kieu si sarogena teh mama budak tahu mama nenek sok buka ayeuna terus wajib tahajud sok tahajud barang 2 rakaat lamun bisa teh karena